Kejadian ieu kealaman kukuring bahasa masih diuk di kelas 3 SMA anu aya di Bandung. Ngaran kuring Ahmad. Kuring asli orang Bandung, jeung imah kuring teu jauh di tempat anu jadi sakola kuring. Kusabab rek lulus SMA, nya sakolaan teh ngayakeun perpisahan di Surabaya. Harita siswa anu ngilu perpisahan teh ukur 50 urang. Unggal beus dieusian ku 25 urang nepikeun ka 30 urang. Nya kuring sabeus jeung babaturan jeung wali kelas kuring. Ngahaja kuring diuk teh di sisi jendela supaya bisa ninggali pemandangan salila di perjalanan. Singket carita, kuring geus nepi di Surabaya. Harita teh wanci geus asup peuting. Kurang leuwih jam 8-an. Kaayaan jalan oge mimiti ngandalkeun cahaya ti caangna lampu. Basa beus anu kukuring ditaekan teh ngaliwat di jalan anu sepi jeung poek. Kuring nempo aya hiji awewe ngajanteng di sisi jalan. Manehna ngajanteng sabari melongkeun kana beus anu ditumpakan ku kuring. Tapi rarasaan kuring, manehna asa nempo ka kuring sabari molotan. Manehna make baju kabaya hejo anu geus lamokot ku taneuh. Lila kalilaan kuring asa reuwas. Nyantugna nempo kitu mah kuring ge langsung nutupan jendela kaca jeung babacaan dina jero hate. Basa kuring geus ngaliwatan jalan eta, beus kuring ge eureun di hareupeun rest area anu teu jauh pisan ti eta jalan. Guru kuring ngomong, jang eureun heula di eta rest area nya keur dahar jeung bisi aya nu hayang kacai. Basa kuring jeung babaturan rek dahar, kuring ujug-ujug ngarasa mules. Tuluy ngomong kanu sejen jang ngadagoan kusabab kuring rek kacai heula. Basa keur dicai ngadenge si gaya sora anu datang nyampeurkeun ka hareupeun pantok kamar cai kuring. Nya kuring ge noong ka handap jang nempo saha anu aya di hareupeun pantok kamar mandi teh. Basa noong ka handap, kuring nempo aya anu make baju kabaya hejo jeung pinuku leutak. Nempo kitu kuring langsung mikir boa-boa eta awewe anu tadi di jalan. Ya kuring bawa can deui sabari buru mereskeun anu tuluy make calana.
kuring ngawanikeun maneh jang muka panto. Bahasa panto dibuka teh. Hah? Ningan usah saha. Nya kuring ge langsung lumpat nyamperkeun babaturan anu sejena. Kuring teu cacarita naon anu kaalaman ku kuring kanu jadi babaturan. Sabab sieun maranehna mikir anu lain-lain. Singkatna kuring jeung nu lain balik deui ka beus jang nuluykeun deui perjalananna. Basa geus abusna jero beus, harita mah kuring milih diuk di tengah-tengah babaturan. Sieun nempo deui eta awewe. Basa jeung babaturan keur ngarobrol, kuring ngerasa tunduh. Anu mimitina mah lelengutan hungkul jadi pereumnyaan. Akhirna kuring kasarean harita teh. Basa kuring keur sare, kuring ngimpi siga aya anu nari jeung kadenge aya sora gamelan. Basa ngadenge siga kitu, kuring penasaran hayang nempo saha anu keur nari teh. Basa ditempo. Katempo siga awewe anu tadi aya di jalan make kabaya hejo, tapi ayeuna mah lain pinuku taneuh, tapi pinuku getih. Panona beureum jeung beungeutna anu geus ruksak katempo jelas ku kuring. Kuring soak ninggali kaayaan kitu teh. Nepikeun kasadar deui sanggeus ngarasa dihudangkeun ku babaturan anu sejena. Sing horeng babaturan ngabejaan lamun ayeuna geus nepi di hotel tempat yang istirahat. Kuring ge langsung nyokot barang-barang anu tuluy langsung keluar bus. Harita kuring jeung babaturan meunang kamar nomor 233. Ayana di lantai 3. Kuring sakamar teh jeung 3 babaturan anu sejena. Sanggeus nepi di kamar, ngarobrol jeung heureuy heula saacan sare, nepi aya kana jam 11-an. Babaturan hiji-hiji mimiti sare, nyesakeun kuring hungkul sorangan. Kuring main HP di jam 11 nepi ka jam 12:30. Basa kuring keur main game, kuring ngadenge aya sora gamelan jeung kendang di deukeut hotel. Kadengena siga gamelan Jawa jeung kuring oge ngadenge aya sora anu lulumpatan di koridor hareupeun kamar kuring. Tapi kuring teu malire kana kejadian eta. Basa rek nuluykeun deui main HP. Ujug-ujug kadenge keran wastafel di kamar mandi ngocor.
Padahal eueuh sasaha dicai teh. Harita pikir kuring lamun eta keran teh bocor atau aya karusakan. Tuluy kuring indit jang mareuman eta keran teh. Bahasa kuring karek kaluar dari eta kamar mandi. Nah eta keran teh kadenge ngocor deui. Nya kuring balik deui jang mareuman deui keran. Geus aya 3 kali balikan. Kuring langsung ngerasa lamun aya anu aneh dina poe ieu. Kuring nyobaan jang ngahudangkeun babaturan anu sejena. Tapi babaturan kuring eueuh anu harudang. Meureunana ngerasa capek. Saenggeus lila perjalanan anu sakitu jauhna. Basa kuring rek malikeun awak. Kasampak eta awewe teh aya deui. Kuring soak sabari spontan ngagorowok. Harita eta awewe teh aya di hareupeun kuring pisan. Jeung beungeutna eta awewe teh naha beuki pikasieun. Panona molotot merengas seuri sabari ngucurkeun getih dina bahamna. Nempok kitu mah teu anta parah deui. Kuring ge langsung lumpat keluar kamar. Basa kuring muka patok kamar jeung lumpat tuturubun ke lantai 2. Kuring beuki sieun sabab katempo aya hiji kamar anu muka pantona anu dimana di jerona teh aya anu keur main gamelan jeung kendang. Bari jeung eta jelema teh areueuh sirahan. Jeung siga anu keur nari di hareupeunana. Nepuk kajadian siga kitu, kuring geus ngarasa teu kuat deui, jang nahan rasa kasieun. Kuring ngagorowok jeung langsung pingsan di koridor. Kuring dihudangkeun deui kudu jadi guru jeung babaturan kuring. Nya ditanyaan kudu jadi guru kuring. Lamun basa peuting kuring ngalaman naon. Nya harita dicaritakeun anu kaalaman ku kuring. Jeung kabeneran salah sahiji guru teh ngarti jeung bisa nempok anu haha anu siga kitu. Guru kuring nyarita lamun eta teh arwah anu kabawa ku kuring di jalan anu poek teh. Manehna ngaganggu sabab aya sababaraha hal anu guru kuring ge teu pati paham. Katambah kuring dina waktu harita mah loba ngalamun jeung pikiran mineng kosong. Jadi anu kararitu teh gampang ngagangguna ka diri anu keur kosong.